Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu urang kawitan. Pangajaran 3 nyaeta pupujian. Pupujian nyaeta puisi buhun anu eusina nyoko kana ajaran agama Islam. Asalna tina syair atawa syiir nyaeta puisi nu asalna tina sastra Arab. Wangun pupujian meh taya bedana jeung wangun syair. Pupujian umumna diwangun ku opat padalisan. Dina sapadalisana diwangun ku 8 engang. Aya oge nu diwangun ku 2 padalisan jeung 6 padalisan dina sapadana. Pada nyaeta bait, padalisan jajar, engang nyaeta suku kata. Dina pupujian aya nu disebut purwakanti. Purwakanti disebut purwakanti laras wekas nyaeta purwakanti ditungtungna. Purwakanti teh nyaeta deketna sora. Pupujian nu sok disebut oge nadom sumebarna sacara lisan di pasantren jeung madrasah. Nah, fungsi pupujian anu kahiji fungsi ekspresi. Pikeun nepikeun kareteg hate pangarangna. Anu kadua fungsi sosial nyaeta pikeun mere pangajaran atawa mepeling kabalarea. Papasingan pupujian aya 5. Nu kahiji muji ka Allah Subhanahu wa taala, sholawat ka Kanjeng Nabi, doa jeung taubat ka Pangeran, pepeling jeung ajaran agama. Contona nyata Urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana. Mugi Allah ngahapunten kana dosa jisim abdi sareng dosa ibu rama sareng muslimah. Eling dulu kabeh ibadah ngajak oleh berat penting ulah boleh istilahkan burung kain sabab urang bakal mati nyawa dipundut Gusti najan-najannya kelawati teu bisa nyikiran pati. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. loba keneh contoh pupujian dina unggal papasinganana. Saderek kudu resep ngahaleuang atawa nadomkeun pupujian. Sangkan pupujian salawasna aya ulah nepikeun ka leungit. Cekap sakieu nu tiasa didugikeun ku ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.